Mieling diri, dipuji moal jadi langit, dihina moal jadi runtah. Sabab du dipuji cantang tu mulia, anu dihina cantang tu cilaka. Ulah pamrih ku pamuji bisi poho kana diri. Ulah aral ku panghina, dapat tokan mulia jeung hina na jelema lain ku rupa, lain ku hartana, lain ku pangkat jeung jabatanana, tapi ku pagaweanana. Mun dipuji sanggakeun kanu kagunganana, sabab sadayana puji kagungan Gusti anu Maha Suci, nu kagungan langit sareng bumi, supaya teu poho kana diri. Lamun dihina ulah malik ngahina, lamun kitu laku berarti sarua eueuh bedana jeung manehanana, barengan ku sabar supaya ngabuah pahala. Rasul wae anu sampurna masih keneh aya anu ngabenci, aya nu ngamusuhan, komo pantar urang nu loba dorakana. Lamun hirup loba sadar, narima takdir jeung qadar, tangtu hirup moal kasasar. Tong pabelit dina nafsu nampi amal bararutut, beh ulah ka alam lahut urang daya jeung upaya usik malik ku rahmatna hakikat manusa mah titipan nu kawasa.